Sajatining diri ki Sunda kiwari geuningan hampir ilang dangiangna estu mata keeng mata sieun geus kaseret ku budaya dengan kamajuan dina teknologi anu ngawujudna HP Android balu karna degradasi moral loba nonoman nu krisis mental. Seni budaya dengan jadi unggul, seni urang jadi tunggul, kearifan lokal jadi bangke, sopan santun teu dipake. Eta sadayana jadi PR lembaga adat kabuyutan anu salahina ngamumule ka seni budaya Sunda. Jadi tugas kewajiban lembaga adat kabuyutan tekadna ikhlas terus berjuang nanjerkeun ajen ki Sunda. Teu kudu nyaluh jaluk si mata lain banda lalaki kasebih nu kuntit tunggal betik kasusah tunggara marengan rehab napas eta kabeh lain alasan pikeun mandeg lengkah juang. Hudang jaluk itu ngelengkah tembongkeun dada wajah asupan jeung jajah sakabeh leuweung geledegan ambah sagara tong rempah najan ratu ombak nu datang catet jaluk lalaki getih Siliwangi pantarah tagrah ku Tunggara. Sajatining diri ki Sunda kiwari geuningan hampir ilang dangiangna estu mata keeng mata sieun geus kaseret ku budaya dengan kamajuan dina teknologi anu ngawujudna HP Android balu karna degradasi moral loba nonoman nu krisis mental. Seni budaya dengan jadi unggul,